rasa bukaha eta teh. Teu nyaho di dinya aya wajib anu dilanggar. Aya wajib anu ditinggal anu naon buahna teh yu'aqo. Buahna siksa. Ulah dianggap teu pira meuteun. Rek lalaki rek awewe tingkatna sarua dina istinja wajibnya. Da kitu. Di pelbah obe mah urang rada mending hidang sorangan da teu geunahnya. Da kitu, tapi pelbah ngisang mah kitu. Eta teh asa perkara anu teu pira. Eta urang tara dinya asa jarang jelema ka kebon ngajingjing aqua. Jang naon teh mekal aqua atawa jingjing pompa mekal cai. Jang naon? Oh, enggak bisa hayang biih di itu jang ngisang meureun gitu. Aya encan dalagona. Oh, itu mah di kumaha keun? Asal digidrikeun we. Eta teh teh nyaho di dinya aya kewajiban. Ya. Awas ulah dianggap balor, ulah dianggap balawor aja. Yajibul istinja min kulli kharijin. Ya. Minal kubuli awil dubur. Da gitu. Di lain pagawean teu pira eta. Tapi pagawean anu luar biasa, ya. Dipigawe gede ganjaranana da tingkatna wajib. Teu dipigawe gede siksaanana da tingkatna wajib gitu. Nah, gitu ya. Wa yajuzu ayastanjiya syakhsu bil ahjari pakot. Jeung meunang boleh saja ya mah. Naon ayastanjiya susuci eta jalma teh ya stanjiya syakhsu. Susuci eta jalma teh bil ahjari ku pirang-pirang batu pakot hungkul. Walau bila udrin sanajan teu kalawan uzur. Munah bahasa urang mah naon geuninnya anu keren teh geuning naon kitu ngopetnya ada kita nih di leuweung ngopetnya naon di pasar teh baheula mah nih tah kade ulah sembarangan eta da tadi teh akan aya yajibu teh aya wajib jadi ulah digosok-gosok ku tangkal cau ya atawa digosrok ku tanuh ngebu teu bisa kitu wae sambil kecapna yajibu teh ya jadi tingkat kewajiban. Nah, ibadah hukumnya lamun ibadah tangtuna ge aya aturan dina prakna. Nah, jadi lamun urang dina kayaan seperti itu teu naon ya juzu boleh-boleh saja eta. Ugae ngan lamun di ruang anu terbuka kitu cenah. Cenah-cenahnya ya pelaturan lamun urang kahampangan kabeuratan di sampalan teh tempat terbuka di kebon meureun kitu nya atawa sampalan teh di pipir imah kitu lain di kamar mandi maksudna kitu di ruang terbuka kade cenah pertama haram yang hareup kiblat dilarang yang hareup ka kiblat ya lamun di ruang terbuka. Terus haram nukangan kiblat. Nukangan kiblat haram gitu. Yang hareupan ulah nukangan oge ulah da patokanana. Atawa dilarang yang hareupan panon poe. Modal di Tegal yang harus para panon poe dilarang cenah kitu. Atawa nukangan panon poe ta patokanana. Ye.
Jadi ulah sembarangan saja. Urang mah kadang tara inget ka ditu ka dieu nya. Nu inget mah ieu teu geunah we beuteung. Gitu. Kira-kira satrasanya dosa den. Da ieu pelaturan ibadah. Jadi sesuatu itu jadi ibadah teh panjang eta jeung elmuna nya eta gitu. Isigana teu piranya obeh ngisang gitu. Tah lamun kaayaan seperti gitu umpama urang terpaksa ya. Kudu nyumponan eta pangabutuh teh di kebun umpamanya jauh ka ditu jauh ka dieu jauh ka cai teu naon deket ka cai ge barina dieu. Tiris ya mah subuh. Gitu nya. Tah gitu, ari nagog mah di luhureun solokan. Tah gitu, tapi bari ngajingjing keresek eusina batu. Tah gitu aja. Udah kudu sabaran hiji teh batuna ge ulah salah nya. Sakurang-kurangna lamun obeh sareng ngisangna teh eta genep batuna. Nanti kudu sagede-gede sirah nya. Itu batu sagede muncang we. Oh. Dah gitu. Ya, batuna pilihan ulah anu leucir. Tapi kudu anu keusrak. Ngan kade cenah dilarang ulah benda-benda masjid. Potongan batako ieu mah ieu. Gitu nya murung we bari liwat aya urut masjid. Eta mah teu sah aja nah dipake mehper. Ye. Sanajan geus misah di masjid. Misah ya mah linang nyokel. Orang nyokel. Dah gitu ya. Tah urang teh meunang susuci ku batu. Batuna kudu 3. Jang misang, 3 jang obeh. Gitu ge lamun bisa medol najis ku 3. Lamun ternyata 3 teh masih kene can kabedol najisna, tamahan hiji jadi sabaraha? Jadi 4. Tingali kurang teh, oh bangunan sakieu mah bersih ilikan. Ya. Pehperkeun ilikan kurang teh ka bawah teh najisna. Da kitu. Tangel gitu banyak eta. Alungkeun kurang teh karak. Ya. Da kitu. Jung carana kieu yo. Kan ibaratna ieu yo. Ya. Ieu teh yo. Oh, naon yo? Oh, ya mah mic-nya contoh. Nah, ieu yang ngisang yo. Ya. Rada mirip. Era jadi naya. Tah, ieu batu ieu, urang mau batu 3 kan lamun ka hapangan hukum, kudu disiapkeun heula batuna. Ulah cer we beres karap neangan batu. Tah ulah kitu, jadi batuna heula. Sabab kudu ulah teu pika garing syaratna. Didadak cek urang mah. Nah, cara batuna hiji. Umpama urang pertama bade narik ti handap ka luhur. Ya. Set tak kitu. Ya. Tempo kurang ka bawah teh najisna yo. Oh aya urut-urut basuh euy, alungkeun. Ya. Ganti deui urang, ayeuna mah ti luhur ka handap. Set tak kitu nya. Tempo kurang teh oh cek urang teh luhung ya mah babetkeun. Nyarak deh hiji. Ternyata umpama yo ditarik deui diputar umpamanya, putar aya namanya. Putar teh ditungtung katungtung saputeran we. Ditinggali teh basuh keneh umpama yo. Oh berarti can suci. Ya. Alungkeun tambah deui hiji jadi 4. Nah, tarik deui umpama set ke urang teh. Oh ternyata geus bersih jigana weunah naon. Buang. Ngan ceuk Kangjeng Rasul susuci kedah dina ganjil. Dia lamun suci ku 4 tambahan deui hiji jadi sabaraha? Jadi 5. Tak kitu. 5 can suci
tamahan deui hiji jadi sabaraha? Genep ya. Nah, suci ku genep ganjilkeun tambah hiji jadi sabaraha? 7 yutir disebutna ya. Tak kitu. Jadi suci sadayana ganjil. Wudu sabaraha kali kira-kira? 3 kali. Adus 3 kali. Nya jadi ganjil. Tas suci kayak gitu. Namun tahu pada urang ngabersihan mayit tuh beda gitu. Ya. Ayeuna urang nyieun jang ngawardonan yo 3 lamar umpama. Sekali ya urang pasti kotornya alungkeun. Terus ganti ke kedua. Ya. Ternyata katompo masih kena kotor, alungkeun. Ganti deui ka 3. Ternyata menit ningali suci bersih teh aya di kotor, suci entos. Satos dugi kana ganjil ulah ditamahan deui tos ganjil mah. Ye. Ngan ternyata lamun 3 teh masih kena aya katingali koneng-koneng kene. Nah, ulah wakati prean. Tamah deui hiji. Ya, nyoengkeun deui poena neangan deui. Nah, gitu. Ternyata ku opat mah katingali bener bersih. Teu aya nanaon nya, teu aya kotor, teu aya kunang koneng nanaon. Bersih berartinya opat tah. Tah tos opat tamahan deui hiji. Supaya ganjil nama sunah Rasul. Sanajan dina kaya tos suci dia lamun suci dina ganjil cekap. Tapi lamun suci dina genap kedah diganjilkeun ditambah hiji sina ganjil. Nah gitu nya. Jadi lamun suci dina opat berarti tambah hiji jadi 5. Mana mereka orang gitu mah nya ngabersihan mayit mus 7 umpama urang teh. Masih kene kotor we karunya mayit hayang wae nya. Digalaya wae jeung urang teh. Kitu